Nih pemirsa, tamu dari Padalarang. Tuh. Ngobrol di saung tani, biasa we. Ngawangkong bari ngopi. Kan tadi maksudnya kualitas di benteng kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, nyampe lokasi pengiriman pejantan yang putih yang big nih. Tuh tinggal big pisan. Bobolokot hujan badak di itu mah. Assalamualaikum Kang Haji. Nih Kang Adan, Kang Haji Damang. Aduh gila Bang Pakana sampai. Yuk Bang Pakan teu ka arit kieu kumaha yeu? Ngedul nu ngaritna teh bah kumaha? Biasa. Waduh teh kasajangkung kieu. Waduh. Ieu mah nyaan, ieu mah nikmat we nyelongkeun maneh di dieu. Ya, nurunkeun heula domba pemirsa. Tuh. Tuh pemirsa. Domba siap karawin. Jelang. Oh, baradag. Oh. Sok kenyang eta Pak, kenyang Pak. Sok eta turunkeun kenyang. Tuh. Surung-surungkeun. Kela antosan heula tong ka eta. Mah itu naluturkeun. Tingali anak buah Kang Haji buat ka rempeg kieu kadi mah tong lalawor atau ngajago ieu anak buah Kang Haji. Ti hareup kene naroskeun tuh kaditu geus arapaleun. Aduh. Bolang. Oh, situ bolang. Kacekek. Kela. Meh bareng. Tah. Sok. Kela. Tuh pemirsa, garde makan resep genah. Sok giringkeun bah. Oke di ditu ikanna geus siap. Maketar aja. Ya. Tuh tol teh di ditu tadi teh titik lokasi teh meni. Geut pisan tingali kandangna pemirsa. Wah, ieu mah atuh da kandang sultan. Kandang sultan ieu mah. Megah tuh. Kai dasar kai. Wah, ieu mah merenah tihang-tihang segede naon tuh. Ieu tihangna naon ieu kai naon? Kalapa disebitnya. Kalapa disebit. Sayang naik sayang. Naik. Mana lah. Kandang. Ini siap tuh tadi Romi. Loba jelema tapi teu bari saeun ngurus domba. Jelema loba ngan ngurus domba jika jejereged. Wah, bager. Sok cenah naik. Sok kaangkat mah aya sakintal mah eta teh, jalu teh.
Tuh. Wah, ngi parapang ngi. Parab sok cobaan. Laan tamang. Tuh ningali respon makan nah heula. Tong lebar jukut di dia mah, jukut mah banyak loba. Tuh pemirsa, ideal ieu mah kandang koloni teh. Doma big mah tuh kenceng. Sok kadieu pinuhan. Wah, tuh kan ningali respon makan domba berarti sehat. Tuh, saramutut. Sok pinuhan ka ditu meh lalega meh ka ditu ka dieu, domana diudag bisa menghindar. Oh. Tambihan deui tuh tinggal mesin chopper sudah siap pemirsa, kandang sudah siap. Wah ieu mah pagawe sakitu garagahna tinggal domana we ieu mah buru-buru eusian pinuhan. Kang kaji di dia urang jab kabul nya resepnya bah Resep maraban aja di kampus itu. resepnya ya apa marabanana sok sangangna itulah anda jukut mah di dia mah kota jukut naon mun di dahar berarti bekieun. Jantana masih keneh. Cenah Kang Haji di dia wayahna di itu etah. Nah, pemirsa pan ganteng katingali jeung domana jadi. Assalamualaikum. Jadi ayeuna mah peternakna. Waalaikumsalam. Kang Haji urang ngobrol heula. Kumaha ieu teh sadi dinten kana naon Pak Haji teh? Abdi sadi dinten icalan pecel lele. Pecel lele di mana? Di Cimahi. Di Cimahi. Mohon. Oh, di Cimahi. Bos pecel lele pemirsa gaduh sabaraha jongkok. Amung hiji we cekap. Dagang. Wayah kumaha icalan? Ti tabuh 11 siang dugikeun ka tabuh 11 wengi. Oh, 11 siang 11 wengi. Naon namina? Bisi ngabdi nyimpang hiji Oh, baku. kedah nyimpang. Ngalangkung ka Cimahi gitu. Mina bebek Ali Borme. Bebek Ali Borme. Alhamdulillah. Terus ayeuna ieu teh masih pada larang lokasi teh. Telas. Padalarang. Namina di Kampung Situ Bolang. Desa Marga Jaya. Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Jadi kandang domana naon di pamna namina? Namina kandang domba Situ Bolang. Kandang domba Situ Bolang pemirsa sok di Google di share. Bising butuh bibit anu tadina turunan biga di dieu engke aya anak-anakna. Anak ini mah can waka dijual da ieu ge kosong keneh. Si keneh kosong seueur. Pada pesan deui. Pian ieu mah karek bisnis. Kang Haji, ya Kang Haji Adan pemirsa, nah make resep domba. Kawitanana mah kanggo pemanfaatan lahan, aya lahan kirang langkung 3 hektar atau di dia selami teh mohon terkoleksi di dia. Mohon sadayana di dia. Atau selami tidak produktif. Upami nyawah mah teu tiasa abdi teh. Da sanes ti peternakan atau di pertanian niasa-niasakeun we melak jukut. Alhamdulillah tiasa. Jukut mah gampang. Jukut kan seueur teuing ya kedah milari domana. Tadi pelake jadi sorangan. Lahan atau selami tidak produktif. Berarti memanfaatkan lahan anu tos selami teu produktifnya di pelakan domba ayeuna mah. Di pelakan jukut kanggo domba. Pelakan jukut jadi domba, jukut diparapkeun ka domba, ieu teh jukut teh jadi daging jadi duit. Jadi melak jukut teh melak duit Kang Haji. Amin. Itu sami wae bade melak naon. Mohon. Dongengna nah make kasaung tani di dieu ge pasti seueur nu nalawaran domba komo ningali ada mal kanang megah dia jual pasti anu nawaran teh banar teh. Da utamina mah karena ninggal YouTube terus nyangkut di channel YouTube-na Pak Ustad. Atau 2 kali abdi ka
kasaltane. Langkung 3 tahun abi nonton YouTube Pak Ustad. Oh gitu. Unggal dinten diajar. Dinten ya alhamdulillah abdi cocok sareng metode pembelajaran ti Pak Ustad terus tinggal doma-domana sarae. Nah, terus we abdi memutuskan kanggo nyandak. Insya Allah sadayana ya diisi ku di kandang Pak Ustad sadayana. Amin. Urang nuntut sami-sami diajar. Mohon. Main kayak ngicalna aya naonna ku abdi ditarik deui gampang hari di dieuna terkumpul mah gitu nya. Nah, gampil lah. Si horeng deket gini anu baraya ieu mah. Caketnya di Sumedang ka dieu mah caket lah. Caket sajam langkung sedikit. Kang Haji naros deui. Kang Haji pemula pisan dina domba nemean. Kantenan. Ayeuna Nemean gaduh domba. nemean ayeuna. Sajabiti pami kaperiogian kanggo kurban nya ieu nemean ngagalih ngawit. Diajar breeding. Mohon. Rek naros. Siap mental. Kedah siap insyaallah. Udah siap. Kedah siap insyaallah. Margi aya untung, aya rugi, aya masalah. Itunya anda domba mah kudu dirawat barang hidup dan lain sebagainya. Siap sabar, kudu siap tawakal, siap ikhtiar, terus-terusan diajar. Insyaallah. Aya anu senior dina domba mah. Anu senior ge lamun cek kanu kagunganana dicanak wayahna kudu mulang, kudu uih, paeh. Insyaallah. Si Semar ge tawar 20 juta nyampak ngababengkang. Ya teh acan milikna, urang teh ukur kitu. Domba gering diikhtiaran gitu ka dieu nanaon, teh acan aya milikna. Siap kitu tah. Insyaallah. Kedah siap. Kedah siap, siap rugi, siap untung. Insyaallah. Dua-duana ge bagian anu hirup eta mah. Ya, lakungan bimbingan di Pak Ustad sareng bantosan-bantosan di rerencangan tim di dia. Amin. Mudah-mudahan barokah. Tuh tingali pemirsa resepeun anu mararna ge ningali domba rampus mah jeung garde mah. Domba garde jeung rampus mah resepnya bah. Resep. Ngaritna engke bari ngopi di dieu bah. Bari ngopi geus beres eta domba teh ngariung lalajona engke mah bah. Lalajo piala Eropa jeung piala Asiana di dieu pindah ka kandang domba. Kang Adan, Kang Haji terakhir kumaha ninggal domana abi mah teu ngirim video teu ngirim foto. Abi teh can kantos ninggal domba ieu pas ninggal top recommended seller top. Ya, ieu mah beda hareupeun ya. Tinggal eta namian eta rek namian si salju si naon. Namina Diego. Diego. Si Diego nih pemirsa putih bersih tah. Domba big kelas A tadi kutiluan didodorong cing arekeng macet Kang Haji pesan kesan masukan naon saran kami saran mah teh aya tapi masukanna ya mudah-mudahan Pak Ustad saya teras. Amin. Kantenan seueur anu pesan ka Pak Ustad seueur kene hoyong anu dikintun ku Pak Ustad di anu hiji dua ditolosok bari kayaan ya ningali seperti di konten urang teh. Pak Ustad kedah tetap semangat, tetap sehat. Amin. Ilmuna diperyogikan ku sadayana. Amin. Jalmi. Kang Haji nyangakeun domana nanti artosna cing barokah sadayana. Amin. Nasihatnya usahana makin maju makin amin, sukses. Amin. Ternak na oge sukses. Amin ya rabbal alamin. Mulus rahayu berkah salamat sagala rukina. Punten dibuka ieu mah sanes eta ieu mah tama naon kanggo pengen oleh-oleh naon kanggo nyirian yen jadi anggota Baraya Saung Tani grup WA yang sudah beranggotakan ratusan aya mah hampir 600 orang ya. Hatur nuhun Pak Ustad. Ya, sami-sami tuh pemirsa harta dan domba. Ya. Ya gitu pemirsa, salam ngarit, salam beternak, mangga ternak terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh tinggal orang ngaliwat heula ya nama. Keuna da ieu teh pikiran teh sehari 2 hari, bah. Nuhun. Ieu teh sabaraha kali kasih pakana? Sehari 2 kali. 2 kali lah pagi sore. Enjing-enjing sareng sonten. Enjing sore. Kan aya nu 3 kali gini gitu. Hari riweuh urang. Hari riweuh urang sekali 2 kali ge 2 kali asal seubeuh. Asal pinuh we. Eureun seubeuh bah lain eureun eueuh nya. Eureun eueuh. Domba seubeuheun teh geus darepa geus caricing berarti seubeuheun. Jiga nama jaluma teh asup puluna ge ieu teh. Terbangkeun abdi adan. Oh, pase. Nya. Ieu Kang, jalu ieu ali teuing jadi teu lebet hulu. Oh ya.
kedah di kumaha kedah dibuka. Henteu upami aya nu langkung ageng ieuna jarak ieuna dialihkeun. Oke. Ternyata iya gede dongana. Wios, iya kieu koloni teh mudah-mudahan teh paling sehari 2 hari, 3 hari kadituna mah biasa. Nya jika abah komo lamun geus aya nu jika abah lamun geus kawin kan sok leuleusnya. Tah lamun geus kawin mah kayak aya nu beger enjing pageto dikawin ka dieuna. Nah, ieu normal si Diego. Tah si Diego pamirsa ka dieu. Punten anu naroskeun tadi ngajapi sabaraha urang, naroskeun bodas ieu ningal konten kamari. All out kepada larang terus disirian. Aduh cenah abdi telat, nya telat da paheula-heula. Terus sepuh bodasna. Anu ngajapi teh hayang anu hideung, ngamelas hideung. Hayang anu bodas, meles bodas. Hayang anu sambung, hayang baracak. Hayang anu naon tadi teh? Riben, rupi-rupi tangke ge di dieu kitu Kang. Mohon. Macam-macam. Ah abdi mah sadipasihanana we. Anu penting mah. Tapi masuk ke tang tina naon tuh? Insyaallah mohon. Aman. Nyaho-nyaho geus baru reuyeung we. Ya pemirsa, kembali lagi ke Sumedang. Masih banyak kerjaan. Capek ya. Tuh si Diego geus aman ayeuna mah sama istrina. Tuh. Geus nyantai ayeuna mah. Parantini sih mah pemirsa tinggal di kandang tuh terkoleksi 3 hektar tuh kita masuk. Assalamualaikum tuh wah iya mah liwat ya nyaan geus disadiakeun tuh. aduh tuh pemirsa ngaliwat heula lah. Eureun seueuh. Aduh, kata tingali eta naon nu kitu cik ati macan. Ati maung.